Bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman ieu nazom singkat pisan nasehat ka ikhwan hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat maot teh geus nunggu datangna sawaktu-waktu bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan henteu raja henteu rakyat henteu rendah henteu pangkat kabeh oge pasti wafat sanajan nabi ge wafat ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan di waktu sakarat datang hate pinu ku karingrang napas maju kana beheung hate pinu ku kakeung di waktu urang sakaraat